budak teh cai geus panas ieu can datang keneh wae aing mah. Aduh, dititah meuli kopi teh meuli sataun. Mana kopina? Dipalak, Pak. Oh no. Dipalak kumaha? Kopina duitna? Sanes, Pak, dipalak kanggo meser kopina. Duitna? Sanes, Pak, tapi artosna. Duit yang artos teh sarua. Sanes, Pak, tapi sami. Pica capekeun wae. Hayu antar Bapak. Ulang tengan nu malakna. Wanian pisan kana aing. Stop, Pak. Stop naon ya mana? Stop, eta kalangkung. Eta nu malakna. Hayu, Pak, hajar. Hajar kumaha ari maneh? Itu mah lobaan. Jeung jaragoan. Emang maneh wani kitu? Wani, panjem Bapak. Nyeri euteung. Lapar bu, cik panghana baga sarapan lah. Hoyong sarapan naon ayah teh? Nasi goreng atuh. Nasi gorengna ngebawang daun tok. Ya pakai atuh meh seungit. Nganggo kecap tok. Pakai meh amis. Nganggo lada tok. Di ladaan meh seger. Nganggo endog ulah. Pakai meh ngeunah. Endogna dipisahkeun atanapi dijikeun. Pisahkeun sing jauh meh tegar lut. Mang, aya berita aktual euy. Berita aktual naon? Di jalan, aya truk, aya motor. Diadu, bedag. Supirna turun. Geus kitu, diduruk ku masyarakat. Oh no. Ah, siapa ngomong weh hayang udud. Teu boga udud, teu boga korek, modal paru-paru hungkul. Siapa? Cek, nah, kamana wae? Ini asa awis tepan, Cek. Ari keur usum hujan kieu mah ieu hoream ka mana di dieu teh. Nya Ceknya. Cek, abi mah nya lamun usum hujan teh sok beser, Cek. Tah nya eta di dieu mah 3 poe teh bisa pipis. Nah, Cek, terus ka dokter teh acan. Nya eta entos, tapi da cek dokter mah teh kunaon naon eta teh. Har, Cek. Kunaon mimitina eta teh, Cek? Nya eta gara-gara nama nginum jamu saya rapet kalomaan. Hah? Bang, itu ayah lagi pamajikan keur pasea pang misahkeun. Di mana? Tuh, di itu Hoream. Kapok saya mah. Kahayang urusan rumah tangga batur. ieu mah hayam keur pasea. Umur rumah tangga hayam. Anu tepungku surat kawinna. Heuh.